yang ical atau cincin tehnya sabab da ayah kuli macul usum halado mata ayah nyadap ayah nama geninganan saat naon ari si ayah make rek diical ieu teh piraku tega ayah karek namu oge sabulan ieu namut teh. heula we atuh ketos ayah milik meser deui. Nah, si ayah mah tega, piraku tega ayah. Alah. Karena naon ieu paduduaan kieu? Naon ieu disumputkeun? Oh, Nyata. era meureunannya pedah leutik. Nyata ieu teh Cuuti rek ditamut ku si ayah rek diical, ieu teh maka karek sasasi. Bas nya emas segera itil ngajerit oge menikeun kaerek dijual aing mah meuni harianeun. Pancena teh gaduh acis, Cuuti udah teu usaha, kuli macul dalin usumna. Aing meuni kadedemes. Cing atuh geus aya mah barina oge atuh nahar riweuh make kudu dibalikeun kana emas duit sauprit mah. Nyata tadina teu neun poho ieu teh Cuuti. Teu neun poho diingat-ingat dengan susah teh geuning eta barudak ka poho. Uyuhan aing ih. Kumaha ring geus kieu atuh Cuuti nginjem atuh. Nginjem naon ieu teh? Duit. Teu hararayang teh ngan leuheung mun sok babari eta teh nagihna teh. Atuh apan eta aya salaki ibi heg jurungkeun usaha? Heuh ka mana atuh Cuuti udah teu puguh ari eueuh nu ngajak mah. Nah, usaha nuan aya nu ngajak aneh aing mah. Da batur ge atuh sukses teh karena sorangan. Da batur oge sukses moal aya nu ngajak-ngajak batur ge da sieuneun atuh kesaingan. Gawe ku sorangan. Cuuti masuk kalang ngahina geus ka ditu di keur badami deui Mangkaning eta teh sabaraha gram? Teu 1 gram ieu teh Cuuti. Bas aing mah hikana naon. Atun kagede pamotongan karugi-rugi meuli emas oge 1 gram. Kos abi atuh meuli emas mah tingali di ons atau di kilo. Naon cecengeh kitu. Alah. Nyata kitu dari jelema beunghar teh aya. Yang baik kumaha urang meureunnan.